Assalamualaikum baraya patepang deui sareng sim kuring dina vlog anu kasalapan ieu. Yap ayeuna mah baturan kuring rek ngalongok bonteng sesa hayam. Tuh baraya katingal teu pelak bontengna. Corencang bari bala. Maklum acan kapeser mulsana. Bujeng-bujeng meser mulsa ku ayeuna mah ku jajan murang kalih ge alhamdulillah baraya. Insyaallah pami aya milik mah 2 mingguan DG kaala tiasa diederkeun sareng kangkung. Ke gera urang longok kangkungna. Uih ti dieu sugan we atos sarae deui. Da atos samingguan sim kuring teu icalan. Kumargi kan pun bojona nuju kirang sehat. Ieu ge maksakeun sim kuring ka kebon hoyong ningal. Karaos panginten baraya hari gaduh nu kirang sehat mah. Barikan tenan sareng murang kalih duanana teu damangna. Hayu urang mulang ayeuna mah urang ningal kangkung tea, tapi sarta can ka kebon deui gentos acuk heula kumargi bau atos manggulan tai domba. Da sim kuring mah pupukna sok ngangge kotoran tai domba. Singkat carita sim kuring atos aya di kebon kangkung. Aripik teh nuju digalai meri, abong teh aya milik sim kuring. Eta meri digebahkeun, teh kajeun nyampeurkeun kamera jiga mah hayang milu ngonten. Hapunten baraya videona dugi ka dieu heula kumargi bade ngalereskeun kangkung heula. Hatur nuhun anu tos nongton kana video sim kuring. Insyaallah engke patepang deui sareng sim kuring.